Muka balanjaan lanjut ngumbah piring, sasapu jeung ngepel. Tuh nya besti ieu teh balanja sakieu teh mini beak 50.000 geura ieu teh acan meuli deungeunna ieu teh meunang kabeli tempe hungkul. Tuh bieu geura tuh. Ni ayeuna mah sagala mararahal heueuh besti eueuh nu murah. Ayeuna mah lanjutkeun ieu teh tah. Ngumbahan piring ieu teh piring tilas bieu ngan saeutik bae lumayan. Da kudu digero lamun teu digero mah heueuh tuh. Deuk saha nu ngagerohan biasa we nu ngagerohan ieu mah nya. Kusaha deui atuh tah besti nya. Sabari ieu ngumbah piring na geus beres ayeuna mah ngalapan meja tah tingali. Meja oge ni kotor ieu teh remeh ka mana-mana. Soal lamun geus nyiuk sangu teh ieu teh besti nya si remehna teh dipiceunan. Tah ayeuna mah tinggal sasapu we besti tah ka kolong-kolong sapukeun. Ieu teh sasapu nu geus sabaraha kali ieu teh besti tadi teh geus disapukeun isuk-isuk teh. Geus disapukeun geus beres ieu teh tuh. Tinggal meja tana mejana ogenan loba tilas jajan ieu teh besti si bocil ieu teh geus jajan meureun teu daek dipicieun kana ditu kana wadah sampah tah jadi ngaguntingan sagala ieu teh diguntingan geura. Teu kop ningali gunting ayoh we ieu teh nyonyoo gunting tah mentak ayeuna mah sapukeun disodokan ieu teh besti nya tah. Kana sosodok asupkeun teh dipicieun ka ditu kana wadah sampah mehe rada ieu rada bersih ningalina oge Gusti ti tadi ieu teh ni saleuk-seureuknya. Tuh besti ieu teh nya geus sasapu kieu mah ayeuna mah tinggal ngepel ieu teh tuh lumayan heueuh lamun dipel kieu teh. Rada leungit teh meureun ieu si dahdir dina tembokna teh heueuh. Jadi bersih katingalina ogenan. Tuh lamun geus beres kieu mah ngepelnya besti. Geus we ieu teh beres lumayan tuh rada bersih. Tuh geus beres ieu teh besti nya hayu besti nuhun tos nongton videona.